Urang nyieun peci keur dawala kumaha carana baraya mangga simak oge sakseni hayu baraya urang sakseni wae tah mula-mula urang, bahanna nyaeta ieu teh hate pikeun, sendal ieu teh, bahanna bahan hate teh geuningan upami balanja mah sok nyebatna hate we kitu. Tah spon ieu teh bentuk spon tapi tipis, tah ayeuna ieu pikeun tutupna oge sami urang garis, urang pola. Saterusna kitu urang gunting baraya, urang, naon sebatna tuturkeun ieu garis-garis anu tadi meunang, nyitak. Tah ayeuna urang naon, luruskeun ngaguntingna, tah ulah liwat tina garis baraya. Tuh sapertos kieu, ieu tutupna engke sami urang, gunting oge. Tah saterusna kitu urang, ayeuna ngagunting bahan buludruna baraya tah anu tadi pikeun tulang ayeuna keur casingna teu nepi keur luarna tah molana ngaguntingna oge, kedah dileuwihan nya kumargi engke keur ngalipet. Tah sami ieu oge jadi dileuwihan kitu tah. Urang gunting deui baraya tah ieu teh satos digaris ieu teh saluareun citakan nya janten diperlebar kitu engkena teh pikeun, naon disebutna pikeun ngalipet engkena janten ulah dipaskeun. Teras deui tah sapertos kieu jadina. Urang lem heula baraya tah ieu mah pikeun piconteun ayeuna urang lem tah ngangge lem pikeun sendal teh baraya janten kena teh merekat tah. Teras wae urang lem ieu teh urang papayan sadayana. Urang balur sadayana ieu teh permukaan anu tadi ku urang digunting teh ieu teh, hate ngaranna. Spon lah istilahna tah. Spon tipis ayeuna urang balur ku lem anu merata baraya ulah cenah, naon, kandel sabeulah kitu kandel saparo. Tah ayeuna oge urang lem baraya. Tah sami ieuna ge dibalur sadayana supados engkena teh merata rapetna teh janten teu aya udara kitu anu terjebak engkena di mana dirapetkeun teh. Tah teras wae urang balur tah sangeusna kitu meureunan urang rapetkeun tah ieu teh meunang, moe janten tos rada tuus tah posisina sapertos kieu baraya disilang tah janten kena teh, saling naon saling, mageuhan kitu tah ulah disajajarkeun napelkeunana. Teras tuh sapertos kieu tah janten merata ayeuna pikeun sisi-sisina urang lem heula baraya tah. Urang balur heula ku lem anu naon anu tadi, hatena da teu acan dieleman ieu teh anu ieuna mah atos ke kantun tinggal ngarapet-rapetkeun gitu mapayan supados engkena rapih permukaanana sisi-sisina gitu. Tepian-tepian ieu peci teh janten rapih teu ulah hilap ieu oge sami tah kantun sisina oge urang balur ku lem engkena teh ieu pikeun tutup atanapi pikeun luhurna gitu nuruban, sirah wayang. Tah saterusna kitu mah urang rapetkeun wae baraya. Urang rapetkeun tah sisi-sisina samping-sampingna pinggiran-pinggiranana urang rapetkeun urang papayan ka hade bilih mangkerut nya diperhatikeun oge ieu teh sing tarapti kumargi upami ngariut atanapi mangkerut teh, janten awon gitu mangkana usahakeun supados, ulah aya kerutannya sami ieu oge. Tah janten urang, sing, naon disebutna sing apik kitu barang gawena janten henteu aya kerutan-kerutan dina permukaan pecina. Tah saterusna kieu urang lem heula baraya teu acan dilem da ieu teh. Tah urang lem bagian pinggirna sakedik wae baraya ieu teh pikeun ngamprokeun engke antawis, tutup sareng ieu, pinggiran pecina. Tah teras we urang papayan teras baraya tah
aya nu kaliwat margi upami aya nu kaliwat engkena teh bakal melongpong kitu tah. Da ieuna ge sami ieu palebah ieuna kedah merata oge henteu engke teh di mana diamprokeun teh merekat kuat kitu tah. Tah teras wae baluran dugi ka aparat kitu tah. Saterusna tuus mah urang amprokeun wae baraya. Tah urang setelkeun ka hade oge ieu ge memerlukan keterampilan nya jeung kehati-hatian bilih nyangkiwang, upami nyangkiwang kirang sae engkena di mana dipasangkeunna kana sirah wayang teh. Teras urang papayan baraya supados katingal siga peci asli kitu tah. Teras ieu teh tah ieu teh tos bade beres tuh ayeuna urang coba pasangkeun baraya. Urang pasangkeun kana wayang kitu tah. Upami ukuran mah engke tiasa di naon kondisikeun nya. Hoyong nu alit, hoyong nu ageung gitu. Tah ieu mah teorina panginten. Upami ukuran teh ukuran mah mangga teh teuing engke bade dirubah oge. Nah kitu baraya hatur nuhun parantos nyimak dugi kaberes ieu proses ngadamel peci pikeun dawala kitu jeung wayang-wayang anu sanesna. Nah kitu ti sim kuring saung wayang daraut ngaturkeun hatur nuhun cag.